mudah-mudahan wasilahna urang ngayakeun pangaosan di dieu mudah-mudahan hate urang sadayana masih biasa leuleus wasilahna urang ngarengekeun pitutur ti guru urang sadayana jol hadis Kangjeng Rasul anjeun kudu dararaek ku kumpulan jeung para ulama jeung para kiai jeung para santri jeung para ustazah. Alhamdulillah ya ibu aremo ke guru kumpulan atuh bapak-bapak alhamdulillah ya. Naon sebabna apabila jalma geus kumpul riung jeung para kiai jeung para ustaz jeung para kiai tah kena hatena anu teas ku Allah Subhanahu wa taala bakal diganti ku hate lain teas hati anu geus maot bakal dihirupkeun di ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sebab dihuril hikmah ku cahayana hikmah para kiai. Insyaallah seperti eta jalma hatena teas nu teu daek kana pangajian taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala jarang geus kumpul riung jeung para kiai insyaallah jadi daek saperti Gusti Allah ngahirupkeun hate jalma nu geus maot saperti ngahirupkeunana taneuh anu teu kacayan teu kasiraman ku hujan sabara-bara bulan sabara-bara tahun kira-kira eta urang rek melak naon-naon rek jadi moal wow melak jago moal jadi malak penting moal jadi heuh ge pararae tapi kuasilana dur hujan insyaallah pepelakan jadi jararadi ya baragus tah eta oge jalma anu hatena teas wasilana ngareungeun kana pitutur kiai ngareungeun kana pitutur ulama sabari dituturkeun naon langkalah ku para kiai insyaallah hatena bakal jadi hirup bakal jadi leuleus anggotikeun ayeuna ngayakeun Habib di urang ieu alhamdulillah syukur mudah-mudahan ganjar-ganjaranana masing tembus kanu penuh kabogaan tempat pusaka baheula mudah-mudahan nukeun dirahmat Allah Subhanahu wa taala terutama di Ismail Bajahan Kribina Basari mudah-mudahan tapi tak itu ganjarana lumatak kurang sadayana boga tempat pakai pangaosan kacida untungna ganjarana tapi kad dituk kapuh-puhna kakarhun karo urang mudah-mudahan anggotikeun para Habib keur cinta Habib kena teh para kiai Abdul Khusus Habib ka urang sadayana bisa nulungan dunia akhirat ngajaya ka urang sadayana ya nyaangan ka urang keur waktu di dunia sumawana engkeun di akhirat urang apabila rek asup ka surga teh nutur-nuturkeun para habaib para kiai mudah-mudahan urang sadayana wabil khusus nu hadir dina ieu mahfalah masing kasebutkeun cinta kiai cinta para Habib insyaallah apabila urang sadayana geus deukeut geus cinta kanu ngarti tah engke bakal jadi turunan-turunan urang sadayana aya anu jadi kiai seunteun lagi jami anu soleh kumaha dipun bisa urang sadayana kudu resep ka kiai kudu resep ka habaib ya insyaallah ke turunan-turunan urang sadayana bakal dijadikeun jalma ngarti ya bapak urang mah anak mah di pangajian kolot kadang-kadang untuk ditong-tong acan ya kadang-kadang tuh acan karena guruna teh dicinta kiai rawe teh banyak itu jadi urang kudu resep kudu deket karena para kiai mudah-mudahan ya urang sadayana ieu ngayakeun pangaosan di dieu masing kahibaran ku barokahna para Habib barokahna ilmu mudah-mudahan intina urang sadayana bisa ningkatkeun amaliyah urang sadayana terhadap Allah Subhanahu wa taala hasilna pangaosan ya mudah-mudahan sekali Bu Bapak para pemuda jamaah sadayana mudah-mudahan urang hadirna dina pangaosan ya mudah-mudahan masih ngagembel ilmu urang sadayana bahkan bisa tingkatkeun urang ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ngaranna eta ilmu mangfaat mungkin sakitu ala kadarna ti pribadi kirang langkungna hoyong diapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain wabillahi taufiq wal hidayah walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.